Dari kawasan Jalan Tangkuban Perahu nomor 164 Cibogor Lembang, inilah 107,9 M3FM Trend Music Station. 107,8 M3FM Mengajomantara di Jalan Tangkuban Perahu nomor 198 Lembang, Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dan Ludi sareng simkuring padli dina bidang Rineka Sunda. Tosna simkuring karencang mitra salami 3 jam kalian dialkukan ku M3 Pro oge anu bade jabung tumalapung tiasa ngalakukan di 08 hiji 220 87 dina saat tadi. Mudah-mudahan mitra-mitra ya dina ginanjar kawilujengan oke dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya dina barokah. Amin ya rabbal alamin. Mangrupikan salah sahiji lagu bubuka dina sonten ieu aya Ria Fitria Hujan Cimata. Maka nyangakeun pamungisi kasari katampi kalian kabingahan. Kalersan sagedengan simkuring parantos aya jajaka Bandung sakuma biasa anu parantos ditangtoskeun dijanjikeun ka mitra M3 sadaya nanya. Tangtos mitra M3 terus penasarannya. Mantena ieu teh mangrupikeun salah sahiji artis ya, aktivis. Pokona jajaka merupakan salah satu ikon di kota Bandung. Seueur segudang prestasi ya. Abi ge dugeun kagegempor ieu teh gempor ya nya. Mangga atuh urang taros sayanya mitra-mitra. Haturan dulu jeung sonten kanggo Gesli aja ya. Mohon. Kumaha damang Gesli? Alhamdulillah saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampes. Penonton mana tangannya dong? Mana dong penonton tangannya? Ayo melambaikan ya. Sataan naros gitunya. Kumaha namanya di perjalanan ayo bagelan teu aya gitu. Bade angkat ka dieu. Kawasan tadi di Parompong rada hujan berkahnya. Amin. Tandanding eta teh ngajajak kantor artis jajaka Bandung bade sumping ka M3 cenah supados teh hujan ku rezeki gitu nya. Amin. Gesli, punten, aya pertarosan ya. Jajaka Bandung teh mangrupikeun salah sahiji ikon seueur pisan kapersantenan di pemerintah pangitan ya. Sumohon. Nah itu menyandang sebagai jajaka Bandung itu tugasnya gimana? Itu apa saja yang harus dilakukan? Kalau sama sanes jajaka Bandung. Sanes. Tapi jajaka Kabupaten Bandung Barat. Oh, jajaka Kabupaten Bandung Baratnya. Mohon tak jelas aya namanya. Jelas. Mohon. Ya, secara panginten ya, secara aktivitasnya apa saja itu teh yang diemban sebagai jajaka Bandung Barat itu apa saja? Sama-sama kami dijentrekeun seueur pisan. Seueur pisan ya. Ini ayeuna teh disebabkan dikarenakan adanya si corona ini. Mohon. Jadi ada beberapa atau banyak kegiatan yang ditahan ditunda. Tapi yang pasti jajaka dan mojang Bandung Barat ini harus menjadi panutan dan contoh untuk remaja di Kabupaten Bandung Barat. Laras, pisan harus memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat untuk para jajaka, mojang, putra-putri pangitannya. Nah, mohon diantawisna naon wae eta teh harus memberikan cermin kepada itu teh. Apa saja diantaranya? Kalau biasanya kan jadi salah satu pernah jadi duta genre juga, jadi memberikan bagaimana menginfokan kegiatan. Jadi kayak merangkul anak-anak muda untuk kayak minat dan bakatnya seperti apa, terus keinginan mereka itu ya intinya menjaga mereka aja, ya kayak gitu Pak. Siap, bagus. Oke, sambil ngantos Gesli ya. Gesli itu selain jajaka Bandung Barat, tangtos seorang public figure, artis gitu ya. Yang sudah melanglang buana. Ya, terus gaduh album di antawisna menuju diputar ke abienya sumohon. Ini teh album ya, udah masuk album atau single aja? Iya teh single kan. Single. Sumohon nembe 5 lagu anu dirilis teh. Sumohon. Jadi lobat nanti single sareng. Kenapa tidak dimasukkan ke album? Mohon. Jangka dari satu lagu ke lagu yang lainnya. Waktunya teh
rada lami gitu. Rada lami, sumohon. Ini sangat menarik, super gitu ya, pinter, menawan, sok mitra M3 anu bade tumaros ka Gesli tong isin-isin. Dan mah digegel, mah dikukumaha. Kita harus bangga sama anak bunda yang punya prestasi ya. Terus juga punya bakat gitu mitra ya, pokoknya seur kontribusi nawe lah gitu ya. Si direncangan ku Jajaka Bandung Barat ya. Mangga urang tapi heula anu bade tumaros di 08 hiji 22 087 3388 aya saha Bu Haja Eus. Halo Rineka Sunda di Gusur. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon digusur. Kumaha. Mama yang ngagusur Jajaka Bandung. Oh, sumohon sok atuh bade digusur mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raoseunya. Salam emangnya. Sim kuring teh pun Gesli Ardiansah kami sesama tiasa disebat Ages cenah. Kawe anu babari nama Ades ya? Ages gitunya. Sumohon. Sumpingnya ke daerah Lembang. Aduh, atur nuhun. Radio M3, radio orang Lembang. Mudah-mudahan ya tadinya Mohon. kasayang kage sadayana. Amin. Kage ka Ages. Mohon Bu. Iya nya. Kulan Yusana. abdi teh ayeuna 21 tahun. bade datang. Ini gitu resep kana Jawi Sundana. Di waler ayeuna ieu teh mah. Mangga walar tong diengkekeun deui saurna teh. Siap. Saudara sama pami resep lagu Sunda ti ahli toge resep gitu kan. Karena pasti apa sih sangat menjaminnya. Mohon insyaallah. Yakin. Mohon. Pati anjeunna janten Jajaka Bandung Barat. Mohon. Upami anjeunna teu kelebihan Leres. sebenarnya. Mohon. Amin. Janten masalah kelebihan nama teu kedah disampikeun deui Mohon. pasti. Anjeunna aya dina kawunggulan sagarina. Amin mama. Mudah-mudahan mah segala cita-cita AAG sukses. Amin. Dan sareng tetep aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Naon tiasa ngajunjung paiternya Mohon. karena orang Budaya Sunda. Pampangna seni Sunda Bandung. Mohon. Ada aya waktu sih. Mohon. Santai dongkap di kami radio M3. Pasti mama. Insyaallah pen M3 pasti bakal Mohon. Mohon. Siap. memulai Sundanya ya. Amin, siap Amin. laksanakan. Laksana. Kembali lagi wih deh ke Agesli ya. Seur kene pertarosan. Agesli ini mulai hobi ke seni Sunda, berangkat di sabaraha itu teh gitu. Kalau mulai berani tampil di depan umum Mohon. baru Kang Baru. 2016-an atau 2015-an. 2016. Rineka Sunda digusur. Halo. Waalaikumsalam. Bade kasahanya. Oh, wilujeng santen Bu Haja euy cedo. Sumuhun. Ngadarek deh komo aya Jajaka Bandung mah nya. Aduh kasadot ku Jajaka Bandung rupina mah ieu nu lamri tara lebat janten lebat. Mohon. Bade panglagukeun naon ka Gesli teh? Oh, Mawar Bodas mohon saya kalaresan. Mohon. Ieu ti Gesli ieu teh nu nembe teh lagunanya kemah asli geus ya. Ieu antusiasnya ku ayana Jajaka Bandung nu kawitna tara lebat, ayeuna lebat. Aya kene geus nya nu bade naros ya. Halo, assalamualaikum Rineka Sunda digusur. Halo. Waalaikumsalam. Oh iya, sareng. Ditarik je. Ditarik ke bade ka mana ditarikna? Biasa kali jasa ka M3. Oh sumohon, ieu tan. Mohon Kang Hanan. Kalaresan di M3 teh nuju kasumpingan tatamu aya Jajaka Bandung aya nu bade ditaroskeun ka Jajaka Bandung. Jajaka Bandung. Mohon. Jajaka Bandung dia di Tah, Sampurasun Kang.
Bade rancangan tu Jajaka Bandung Gesli ya. Halo, semangat Brapo. Oke, semua. Gesli. Ya, abdi bade tumaros deui ya. Sebagai public figure artis Jajaka Bandung Barat, panginten gaduh fans club gitu ya, fans club. Itu sapaannya apa gitu? Mohon. Kumanya izin Nawios. Soalnya kapungkur teh sempet aya di Facebook namanya nanti aya nu ngademel guys lovers aya Gesli or everything itu bebas cawan nu penting mah eta teh berarti salah sahiji untuk kanyaahnya mereka. Laras. Gesli mah selalu berterima kasih kepada siapapun. Iya. Itu saking antusiasnya. Nah, fans itu merupakan salah satu bagian nyawa dari Gesli yang menghidupkan nama Gesli ya. Terus oke. Rineka Sunda digusur. Halo, assalamualaikum. Rampes. Sareng. Damang saya sareng. Mangga tah ieu salah sahiji pakar dina Sunda. Roseun cuma desa mangga kanggo budak kasep pangitan aya pertarusan kanggo Gesli. Nah, ieu pertarusan mah aya nganapi ngawilujengkeun ngaturkeun dan persen teh mangkan ieu naku ngadegna mojang sareng Jajaka Bandung. Mohon. Jadinya mudah-mudahan mancing biasa di paripurna mah jiwa penerus. Amin. Langsung majeng lah di jumlah atas gitu. Amin. Kami biasa mah sareng cumariosna. Kami langkung biasa mah panginten sareng tingkah lakuna urang Sunda. Amin. Nyamung sakitu panginten di audio mah nya ngabingah dan pisan gitulah. Mohon atur nuhun. Pertama aya Jajaka sareng Bandung teh. Mohon ampes. Aduh ya, serpisan kalau Gesli anu memotivasi dina nanti cek paripaosna ku ayana Gesli sebagai Jajaka Bandung begitu nya tah gitu ya. Siap. Widi ka Gesli. Gesli ya secara album ya prosesnya gitu lami apa seueur kendala atau napi mudah kanggo dikerjakeun anak gitu. Kami nyadoskeun kendala mah pasti aya wae nya semua. Keras waktosna aya nu cepet, aya anu rada lami. Sama-sama nu lami nama ngadamel video klipna. Lami video. Assalamualaikum Rineka Sunda digusur. Halo Teh Titin say, kumaha say, damang say? Iya, baik-baik sayangku. Nah kebetulan kalau rasa ya pandite tos kasumpingan Jajaka Bandung Barat. Aya Gesli, aya nu bade ditaroskeun Teh Titin ka Gesli? Iya, ada. Udah punya pacar pasti belum ya gitu ya? Mau nanyanya ya. Menarik. Mangga hatur teteh. Ya, bye say. Waalaikumsalam. Tin geus kagempeur kieu nya sareng Jajaka Bandung nya. Silakan Gesli dijawab. Mohon. Mulai nyanyi rilis lagu nu tadi teh kan 2015 akhir bade ka 2016. Iya. Karasana ayeuna nuju nyiapkeun di sababaraha lagu. Salah sahijina teh lagu Sunda tapi liriknya nganggo bahasa Inggris gitu kan. Jadi bahasa Inggris tapi Sunda isi nama. Sunda. Mohon. Ya luar biasa. Oke, Gesli kunaon dugikeun ka tiasa cek paribosna nyiptakeun lagu Sunda tapi diieukeun bahasa Inggris supaya ada yang berbeda, ada yang lebih menarik apa kumaha? Sanes nama Gesli kumanya sanes motivasi mainnya. Resep kapungkur mah pami itu nyebatkan program TV nu kapungkur teh 11 gitu. Kapungkur ID OVJ Kang Sule. So aya nyanyikan lagu Inggris tapi ku
tembang nanti tembang Sunda Kang. Iya. Terus Gesli oge hoyong ngenakeun bahwa lagu Sunda musik Sunda teh tiasa ngigeulan zaman oge Kang. Jadi bahasa anu turun unggul gitu kan. Jadi ku bahasa Inggris oge tiasa lobot. Biar lebih maju milenial gitu ya. Siap. Oke, hatur nuhun Gesli. Kita kembali lagi deui ka perkawis secara Mojang Jajaka Bandung Barat ya. Gesli seueur bisa anu tos disandang prestasi ku Gesli ya. Nah, Gesli ada maaf gitu ya, ada tekanan atau merasa happy di profesi Gesli yang disandang saat ini? Kalau tekanan pasti ada. Kenapa ada? Karena kita kan harus jaga image kan. Betul. Jangan sampai karena perilaku kita, tinggal kita mungkin kalian nyarus mainnya Jajaka Bandung Barat siga gitu. Iya. Tapi nggak apa. 107,8 M3 FM Ngajau Bantara di Jalan Takban Parahun pada 134 Tembak Bandung. Tekarawasnya guysnya. Paranto sabu opat kirang 15 menit saking asikna, saking antusiasna Mitra M3 sadayana nu hoyong tumaros ka Gesli ya. Oke. So kantos jantan presenter oke sauna teh nya di salah sahiji TV swasta panginten ya. Mohon siap abdi teh geuninga teu sangki nya Cumarios teh sareng presenter oke kitu nya dugi kageubeur ya. Oke, panginten presenter TV upami sareng radio kumaha Ges? Aya perbentanan teu gitu upami menurut Gesli? Upami menurut Gesli, langkung sesah jantan presenter radio. Masa sih? Kenapa? Karena presenter radio mah dituntut buat improvisasi. Jadi apapun ya nganggo teks, nganggo sesuatu improvisasi. Kami di televisi mah karena sang Gesli kan news anchor kan. Jadi masana baca berita, baca warta gitu kan. Kita tantang suruh baca berita. Boleh, ya. Boleh kan ya mitra boleh. Semuanya? Oke, boleh. Mudah-muhan yang buat keneh nu kapukurnya. Oke, sumohon. Bade nganggo backsound? Oh, boleh. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi M3FM Sikuring Gesli Ardiansa sejak ngeduikeun ibar salangkopna. Pemerintah Kota Bandung meresmikan di hiji taman tematik anyar yaitu Taman Alun-Alun Bandung kemari dengan ruang terbuka hijau kawan cukup sintetis anu dibuuhan ku sajumlah wahana pikir barudak. Taman Alun-Alun Bandung aruboga tema taman piknik jadi salah sahiji tempat anu matak irun keluarga Kota Bandung. Para wargi M3FM warta nembe jantan pamungkas dina pidangan warta dinten ayeuna Singkuring Gesli Ardiansa sejak amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Rampes. Wah, sudah tidak diragukan lagi. Ternyata secara skill dan juga prestasi Gesli itu patut kalau biasanya diacungi jempol dan juga menyandang sebagai Jajaka Bandung Barat ya. Oke, kalau Gesli ya. Betul, Gesli itu sebagai Jajaka Bandung Barat tentunya kita sebagai orang Sunda, budaya Sunda yang harus memunculkan, mengangkat yang namanya budaya Sunda supaya lebih dikenal lagi oleh mancanegara ya. Oke, mudah-mudahan kalau resan Gesli jantan finalis Jajaka Kabupaten Bandung Barat di tahun 2020 anu ayeuna. Gesli aya Mawar Bodas, aya Tajakan Burang, aya Lemur Lembang. Sok, ya. Halo Mama. Oh, Lemur Lembang siap Mama, ada orang Lembang namanya, mohon. Siap. Mohon. Bangga siap. Assalamualaikum Reneka Sunda digusur. Iya halo nih. Waalaikumsalam Abah Dadeng. Nah ini aktivis nih ya. Ini kritis banget nih. Oh kaporotan. Mangga nepangkeun saha cenah? Ieu teh Singkuring pun Gesli Ardiansyah. Sumun. Singkuring lingih ti Parompong. Badeleng secara sosial media ya, panginten bade di paparin ka Mitra M3 cenah beli ayeuna hoyong polo cenah gitunya. Mau mengenal lebih dekat Gesli gitu. Hoyong terang secara aktivitas notes keseharian naon gitu. Apa sebutannya gitu di biasa di
sosial media buat Mohon. Facebook, Mohon, YouTube, mohon. Instagram sadayana Mohon. namina Gesli Ardianus. Gesli Ardiansa. Oh. Gesli serkene pertarosan Oh, ya, mangga. walaupun durasinya udah mepet banget. Siap. Masih aya nu bade lebat siap. Halo, assalamualaikum Rine Kasunda digusur. Gesli Mamah Jajaka Bandung. Mohon. Semohon. Mohon. Hah? Mohon siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gesli hapun. Ini mau nanya, karir apakah jodoh? Karir, bagus ya. Terus ada pesan dan pesan untuk Mitra M3 ya. Gesli itu merupakan salah satu jajaka Bandung. Apa yang mau disampaikan untuk masyarakat banyak? Paling untuk anak muda yang ingin berkarya, jangan dulu mikirin materi gitu kan. Jadi Yeah. jangan dulu mencapai udah yang menang duit lomba, jangan begitu. Jadi mau berkarya dulu aja. Betul. Dan insya Allah rezeki mah nuturkeun. Alhamdulillah, insya Allah. Sering Bagus. pasti gaduh moto hidup kan. Ya, motonya apa? I can if I want. Nah, jadi Apa saya harusnya? bisa jika saya mau. Jadi saya bisa melakukan apapun jika saya ada kemauan dan niat. Bagus, patut dicontoh, patut diaturkan bahwa itulah moto hidup ya. Oke, Gesli, semua sanes teu sono gitunya ngobrol sama Sanes sono, Gesli, ngomong mitra sadayana, semua hatur nuhun. jalanan waktos, apunten, ya jangan kapok, Siap. ya sumping ka M3 FM, sering-sering mampir, pengennya mohon, Sering-sering itu belum. mohon. Atur nuhun Gesli, insyaallah Oh, urang sami-sami. patebang damu deui di acara nu sami jam nu Siap. saminya, semohon. Siap mangga atuh bilih bade pamitan ka Mitra M3 Atur sadaya. nuhun kanggo mitra M3 sadayana anu tos ngupikeun wanitanya kan anu atuh antusias Semohon. nelpon sareng patosanana mudah-mudahan Mhm. piluana mulang oge kanggo mitra sadayana. Amin, amin, amin. Atur nuhun pisan kamu Gesli, mudah-mudahan sukses dan karirnya berjalan lancar. Amin. Pokoknya is the best aja Amin, buat amin. Gesli ya. Iya. Atur nuhun Gesli. Mangga, Iya, sami-sami. mohon. Rupi masalah M3 mengajukan antara di Jalan Tangkuban Parahan pada 124 Lembang Bandung. Simkuring ngaturkeun nu pisan kanggo mitra-mitra M3 sadayana nu parantos cabang tumalapung di nomor 822083338. Dina sonten ieu cunukana waktu ninggangkana bangsa rupina runtuyan acara baris lekasang haturkeun nu pisan kasadayana. Hapunten samudaya kalapatan rehna simkuring panginten salami majen siang seueur pisan. Kakirangan atana nepi kalapatan pohon pilih seueur saur pahet cari kata napi aya cariosa antu merenah. Nada tawakuf kasadana nyuhunkeun di hapunten. Hatur nuhun kanggo M3 Pro oge kasadana mitra M3 simkuring pamit di Jalan Tangkuban Parahan nomor 164 Lembang Bandung. Jangan lupa saksikan terus YouTube channel 107,9 M3 FM di subscribe, di like, di share sebanyak mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios. Mitra M3, jangan kemana-mana loh. Setelah ini masih banyak acara-acara yang bagus.